Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin Sabakota. Ayeuna kantun bagian anuka 23 nanya pamiarsa 23 upami saur sepuh mah. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nusa seueur-seueurna laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Anak Jin Sabakota bagian anuka 23. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dung dung tes. Para wargi sadayana kumandangna adan subuh wirahmana kadenge ngahudangkeun tibrana sare mawa eling tina ngimpi panjang mere ciciren yen peuting geus lekasan sakapeung mah sok asa hayang morongkol deui komo mun seug pamajikan pamarang-marang menta dikekepan karasana hoream pisan rek cengkat tina pangadengan teh tapi teu kitu pikeun Raden Samar mah sabab manehna boga kayakinan yen salat mah leuwih alus tibatan sare. Kang meuni tariris ieu teh Kang Cek Neng Mita menta dikekepan. Kapan tos waktuna salat subuh ieu teh Neng? Engke di WA atuh Neng tos tetepan. Sok enggal lah gugah heula. Temal Raden Samar bari gancang hudang rek mandi heula. Kitu deui Neng Mita satia nuturkeun. Sareng sena sarolat Neng Mita tuluy nyiapkeun kopi keur salakina. Kang, mangga dileut atuh kopina Kang. Cek Neng Mita alon.
bari nyodorkeun secangkir kopi panas ka salakina anu diuk dina kursi balkon. Muhun, hatur nuhun Neng, cik Raden Samar. Saterusna Neng mita diuk. Sagigireun Raden Samar bari pok cumarita. Kang, wengi tadi abdi ngimpen anu pikasieun. Kalih teu eta dina impenanana akang malah ngantunkeun abdi. Akang nyebatkeun bade uwih heula ka nagri akang. Abdi kalah emut wae jebah hariwang bilih kajantenan eta impenan teh Kang. Raden Samar jadi ngakebeg kaget nalika Neng Mita ngomong kitu. Sabab bisa jadi eta mangrupakeun ilapat pikeun pamajikanna. Nah, ngimpen naon kitu Neng? Piraku teuing akang tega rek ninggalkeun salira. Ulah pati diemutan, anggap wae eta mah ukur kembang sare. Kajabi teh eta ka nagara mana atuh akang indit. Da teu aya deui pangjugjugan ari sanes ka dieu mah Neng. Rembal Raden Samar ngabeberah hate pamajikanana. Ari ngimpen nama si Jabang Bayi aya nu ngiwat ku jalmi nu sapertos di karajaan. Anjeunna nyaur yen anjeunna teh utusan ti kerajaan cenah Kang. Sajongjongan mah Raden Samar rada ngahulang. Nah hatena jadi timbul kumang rupa-rupa sangkaan jeung kamelang. Ambe boa-boa bener. Pamajikan jeung anak aing teh keur aya dina incaran makhluk jahat di nagri Surasawan. Aing kudu leuwih waspada bisi aya panghianat ti karaton. Ngahaja ngamapaatkeun kaayaan ieu. Kitu geurentes Raden Samar sajeroning hatena. Neng, cek Raden Samar, ulah salempang. Salila akang aya di dieu mah, insyaallah sagarupina ku akang bakal dihadang. Tong boroning aya nu ngiwat si Jabang Bayi. Dalah lamun aya reungit hiji oge anu rek ngegel ku akang pasti diusir. Tos ulah ngemutan wae eta ke malah tambah sieun geura. Hayu ayeuna mah meungpeung enjing keneh urang ka pabrik we heula Neng. Kitu akhirna kira-kira tabuh tujuan Neng Mita jeung Raden Samar laju mariang ka tempat pagaweana di wewengkon kota Bandung. Kacaturkeun di tempat sejen, tepatna di nagri jin Surasawan. Tisaprak menang beja ti Raden Samar, ngeunaan kaayaan raja jeung prameswari jadi teu ti brasare. Alatan aya dua hal anu ngajadikeun karaton teu tenang. Di antarana nyaeta warta yen putra mahkotana bakal boga anak ti manusia. Pikeun Sang Prabu Samarkenda jeung Ratu Sri Kandini salenti ngarasa gumbira dumeh rek boga incu. Tang tunai nu matak pikahariwangeun ku ayana gurak-gerik jin Datuk Baal anu meti kaluar ti paguron-paguron poe. Prabu Samarkenda neuteup ke arah jero karaton, tempat di mana cahaya lilin terus pabalatak teu pareum-pareum. Manehna ngarasa bakal aya kajadian gede anu tumiba. Tina pada eta Prabu Samarkenda cumarita ka bojona. Nyai, akang mah asa tengareunah rarasaan ieu teh. Akang hariwang kana kasalametan incu urang di alam manusia Nyai. Nah kumaha kitu Kang? Kapan aya bapana ieu anu ngajagana di alam manusia mah Kang? Memang bener aya bapana. Tapi salian ti eta akang ngarasa hariwang sok bisi anak urang keur pamarang-marang nincak di apes. Sabab di henteu oge
lamun seug aya nu nyahoeun yen anak urang bakal boga anak di bangsa manusia, eta pasti jadi daya tarik pikeun jin-jin jahat anu gareuleuh tur mikagewa ka pihak urang Nyai. Nasaha atuh kira-kirana anu ngabocorkeun beja yen anak urang rek boga anak? Manya sugan aya pengkhianat mah di karaton ngajakeun ngintip kana obrolan urang. Acan akang can bisa mastikeun kulantaran butuh bukti heula. Tapi timiti ayeuna urang kudu iyatna tur waspada Nyai. Walon Prabu Samarkenda tandes. Sementara harita di Kapatihan, Patih Jagatnala harita keur ngayakeun paguneman di Paseban anu dirusiahkeun. Di dinya aya Datuk Baal, saurang pamingpin jin ti paguron poe. Dedeganana jangkung, pakulitanna hideung keling, kumis jeung jangotna panjang, bari geus barodas. Sikipanona hezo, irungna demes, huluna botak, make jubah hezo. Eta Datuk Baal ahli dina widang ilmu sihir. Patih Jagatnala kadenge harita keur cumarita. Baal ilaing nyaho pangna diangkir ku kaula kaya tempat Rusia. Nyaho teu ilaing Baal. Sadaya-daya Gusti Patih. Sim guring tacan terang ieu teh kana maksud salira ngangkir sim kuring. Dengikeun Baal. Kula rek cumarita ka ilaingeunaan putra mahkota bool Baal. Mangga Gusti. Na aya naon salaresna anu aya bakuat pakait sareng Raden Samar salaku putra mahkota. Dinda danget ieu Raden Samar bakal boga katurunan di bangsa manusia. Engkena eta budak bakal ngawasa di dua alam, antara alam jin jeung alam manusia. Tah kuayan hal eta kula rek merdih tanaga ka ilaing pikeun nyangkalak eta orok samemeh medal ka alam dunya. Sabab mun teu dihalangan ti ayeuna balukarna bakal ngarugikeun ka bangsa urang. Hancurkeun kulawargana eta orok ka asup Raden Samar supaya teu bisaeun balik deui ka nagri Surasawan bool Baal. Hapunten anu gazun Gusti Patih. Naon imbalana keur sim abdi lamun eta tugas hasil dipancen ku diri abdi Jun. Cek Datuk Baal. Imbalan pikeun ilaing kukula geus disadiakeun jabatan penting di karaton. Lamun Raden Samar katut anak da geus binasa mah deuleu Baal. Lamun gitu nasaha engkena anu bakal neruskeun tata upami putra mahkota dibinasakeun maksud. Eta mangrupakeun cara kula supaya enteng ngaruntuhkeun raja. Umpamana Raden Samar geus eueuh di kolong dunja mah deuleu Baal. Zai ari gitu mah gatos pisan ku sim guring. Mangga adu sim guring siap ngalaksanakeun naon titah ti Gusti Patih. Alus Baal. Tapi kade ieu parenta ulah nepi ka gagal kawasi Satria Lodra jeung si Jin Hideung. Sebab balukarna bakal goreng keur ilaing. Sing inget eta dua jin kukula ayeuna dikerem di jero taneuh. Alat
kelebatan eueuh kabegug pikeun newak nyang kalak Raden Samar deuleu Datuk Baal. Ngadenge kitu Datuk Baal jadi pias oge sabab mainna nyaho kumaha kejemna pangberokan nu aya di jero taneuh Surasowan. Mangga Gusti Bati, mangga. Si Mabdi janji moal wakamulang ka negeri Surasowan sameme keluarga Raden Samar tumbur lodas. Kitu kasiapan ti Datuk Baal waktu harita. Satuluina Patih Jagatnala mungkas eta pagoneman di Paseban. Sedangkan Datuk Baal harita kena oge langsung miang ka alam manusia pikeun ngalaksanakeun pancen tinu jadi patihna. Para wargi sadayana. Angin pasosore waktu harita nalika Raden Samar jeung Neng Mita balik ti kantorna. Kaayaanna estu matak bayeung yang panas. Maklum di kota hawana geus campur jeung rupa-rupa polusi. Di tiap pasimpangan jalan jeung lampu merah teu saeutik loba baramaen jeung pangamen. Laguna kadenge bingbang nyaritakeun ngeunaan ganasna hirup di jalanan. Sakapeung laguna nyaritakeun ngeunaan harepan hiji mangsa. Sakapeung laguna nyaritakeun ngeunaan hareupana hiji mangsa aya koruptor anu dihukum gantung. Lian ti eta hati Raden Samar ngarasa sedih lamun seug nenjo budak leutik dipapaksa kudu narima nasib hirup di jalan bari jeung hese dahar. Padahal cek beja yen negeri manusia teh negeri subur makmur. Tetela dunya manusia teh loba ku kapura-puraan, pura-pura kaya, pura-pura hade, pura-pura kasep jeung geulis. Padahal kanyataanna mah teu saendah dina foto jeung dina layar HP. Sabot keur ngalamun kitu, Raden Samar nenjo aya tukang cendol anu sabaraha poe ka tukang patepung jeung dirina nalika nanyakeun buah cermet teh. Atuh dina pada eta Raden Samar ngeureunkeun supirna supaya ngeureunkeun heula mobilna. Lireun heula Mang, lireun sakadap Mang. Cek Raden Samar kalawan teu talangke deui. Supirna tuluy eureun sanggeus nyisi di jalan. Neng Mita anu giuk sagigireun Raden Samar nanya semu heran. Aya naon Kang? Bade ka mana? Antosan sakap Neng, antosan sakadap Neng. Akang rek meser cendolnya. Ari Akang sok aneh-aneh wae. Teu pugu rek meser cendol. Di mana nu dagangna oge Kang? Aya tuh paling ditutuh. Tadi kalangkung salit. Tembal Raden Samar bari tuluy jerut turun tina mobil. Sedengkeun Neng Mita ukur gogodeg nenjokeun kalakuan salakina anu turun tina mobil. Sanggeus nepi ka tukang cendol, Raden Samar tuluy nanya, "Mang, emut keneh teh ka abdi Mang?" Samemeh ngajawab, tukang cendol neuteub heula. Saterusna sanggeus ingeteun tukang cendol karek nembalan. Oh, mut bami teh lepat mah. Ujang teh anu naroskeun buah cermet teh anya. Leres teh Jang? Mohon Mang, leres pisan abdi eta. Kumaha damang Mang? Ari ayeuna bade uwiha tanapi masih nuju ngider Mang? Alhamdulillah Jang pangestu. Kumaha sawangsulna? Ieu teh mamang nuju ngider. Nuju ngider keneh Jang. Tanya kitu masih seueur keneh. Ari ayeuna bade meser deui cerme Jang. Alhamdulillah abdi oge saeuna mah damang Mang. Sanes bade meser cerme tapi bade naroskeun eta wanoja anu icalan cerme pamana weyan amang wano Mang. Oh, anu dagang cerme
nyawa nu pisan atuh Jang. Da eta mah aloma amang namina Dea, indungna namina Sumira. Kumaha gitu Jang, bade aya pikir naon kapun alo. Cek si Mamang tukang cendol rada tale. Kalarasana tuh ari kitu mah, ari kaprayogiana mah ieu bade ngawiatkeun ieu, tapi sateu acana bade tumaros heula. Nah leres kiosna teh sanes nu anjeunna mang eta teh. Leres sanes nu anjeunna Jang. Neng Dea mah mung damel wungkul. Dati mana artosna atuh ari gaduh atawa nyawa kios mah. Bujeng-bujeng kapeser kios dalah kangge nyekapan kabutuhan sadinten oge. Repoteun. Katambi-tambi ayeuna indungna teu damang wae. Jadinya kitu. Dina aya artosna oge dianggo lalandong we kitu Jang. Ya Allah, deudeuh deui. Ayeuna mah kieu we atuh Mang. Abdi bade ngawiat ieu nya. Wayahna pasikeun. Ieu cek kangge Neng Dea. Bilih anjeunna hoyongeun meser kios sareng kangge lalandong. Sok pasikeun. Upami naroskeun mah caroskeun we ti abdi kitu samar. Tah anu ieu artos kangge Mamang lumayan cekap meureunna nya 2 sasieun Mamang. Kitu cek Raden Samar bari mikeun salambar cek jeung 2 gepok duit 100 ribuan tina balik pakaian. Atuh sapada harita tukang cendol meuni molohok satengah teu percaya. Jang, ieu telepat ieu teh Jang. Cek tukang cendol semu ngageter. Nya henteu atuh Mang. Soknya abdi da moalami kumargi pun bojo ngantosan ieu teh Mang. Kayak sakadapat tuh Jang. Ieu cendol candak. Aduh, hatur lumayan landong puyeng Jang. Cek tukang cendol gugup naker bari mikeun 3 bungkus es cendol anu geus dibungkus. Muhun, hatur nuhun Mang. Sanggeus amitan kitu mah Raden Samar tuluy ngaleos ninggalkeun tukang cendol anu masih ngageleter keneh nyekal duit. Satepina kana mobil, Neng Mita laju nanya semu curiga. Meuni lami Kang di tukang cendol teh. Buah-buah neruskeun tukang cermek teh apa ngenten nya Kang? Nya sanes atuh Neng. Si Mamangna milari heula plastik kumargi saepeun tadi teh. Walon Raden Samar kapaksa ngabohong. Najan tujuan mah taya maksudna naon. Sedengkeun Neng Mita ukur cicing tanpa nembalan deui. Dina pada eta mobil langsung ngageleuyeng laju nyemprung deui ngaliwatan jalan raya Muhammad Toha demi ngajugjug ka imahna Neng Mita. Sedangkeun tukang cendol harita masih keneh ngajanteng nepi ka mobil Raden Samar ngaleungit dina palebah pengkolan. Satuluyna manehna gura-giru balik rek nepungan Neng Dea sanajan cendolna can BAKB. Gancangna carita. Sore harita kabeneran Neng Dea can lila balik di kios tempat gawena. Nalika Mamangna Pak Kurunyung datang teh. Neng Dea rada kaget. Dumeh tarati biasana Mamangna balik ngider nepungan dirina. Mang, ari ayeuna uwih ngedar ti palih mana kitu Mang? Biasa, tas di jalan Muhammad doa ngider teh Mamang. Keke, asa tarati sasari. Pedah Mamang ngalangkung ka dieu geuning Mang. Ih, ngahaja Neng, Mamang teh ngaja ka dieu. Rek nepungan hidup. Oh, bade ka abdi. Nya bade aya naon kitu Mang? Sok mangga atuh kalebet heula Mang. Cek Neng Dea. Sementara Mamangna tuluy sup ka jero. Sanggeus di jero tuluy diuk, sanggeus diuk pok ngomong. Kumaha ari indung hidup. Ayeuna geus dibawa deui berobat atawa acan Neng. Puguh teu acan Mang. Kumargi artosna oge can aya, can gajihan. Nya ari kitu mah mending bawa we berobat engke mah indung hidup teh. Mengpeung hidup menang milih. Tah ieu Mamang ka PHP-an cek ti kersana Jang Samar keur hidup cenah.
bisi rek meuli kios jeung ngubaran indung hidup. Ari jang samar teh sasa bener na eta teh Neng. Cek Mang Hasan si tukang cendol, nyatana mamangna Neng Dea. Kituna teh bari golosor mikeun kertas cek. Tapi samemeh nyokot eta cek Neng Dea meuli bolotot. Nalika Neng Dea molotot, no atuh teu kanyahoan ti saanggalna. Ujug-ujug Allah waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.